minta duit mah yang jajan. Naon eta duit hayu teh kapan tadi teh geus dibere. Ada mau duit ya ayeuna arek tuh arek bayar Bang Emo geus poe Kemis ieu teh. Oh, teh bapak mana ngari tuh? Si mama. Duit yang duit budak zaman ayeuna. Ih, ada rampung teuing. Tong tinggal gede, tinggal buahan, naik jual ku aing. Pak, tadi yang jajan. Menta duit yang naon deui atuh sia teh Ujang? Ya yang jajan atuh, yang jajan. Itu menta tuh kamanya neh. Kalau dicarikan kumana ge kalau kita minta ke bapak cenah. Jih, kapan duit bapak nage? Be aku manya neh. Aduh cek si mana kita ke bapak. Tah, manya neh, be aku emok eta teh. Lu menta di kaditu. Aing mah teu indung teu bapak, hese pisan minta duit teh. Aing mah. Dak teh. Salut pisan. Wah, aing mah anjing teh. Teu indung teu bapak minta duit teh meneh hese ku aing adukeun geura lah. Biar rame ieu mah yeuh. Teh pas keur minta duit teh, si bapak teh ngacaprak. Mate goreng patut, butut si bapak teh hanjakaleun cenah ngawinkeun mate. Nu bener ngomong gitu. Bener, juga ya sampeurkeun geura. Oh, awas ya. Geus teh hidung nganggur. Aduh, eta sia geus balik deui wae aya naon atuh Ujang? Yo, tadi teh si emak teh ngacaprak. Ngomongkeun bapak hidung. Goreng patut. Naon deui cenah? Pendek. Coba kiri. Nah, tah, terus teh eta. Naon? Eta nan hanjakaleun mama teh cenah ngawinkeun bapak teh. Aduh, eta pemajikan aing terkutuk pisan geuning ngomongana. Iraha eta ngomongna? Tadi keur urang minta da duit. Ah, itu blog. Ku aing ke dicangkemos geura. Aing lain mah tunduh SD lah. Mali campurkeun ya teh. Engke jeung ku sorangan. Ngamu satu. Lieur aing. Ngajak si goblok teh. Caprak segala ka budak naon. Di kana anu dirasa ya aing kalau ka di banjur kieu. Urang duit. Kalau pegawaian teh sia mah hees, jeung hees heueuh palingan ge teu gablek duit udah heueuh. Ya, tadi cek si Ujang teh ngecek ka urang nyebutkeun hidung deui segala rupa. Emang iya. Hantu sok mah bodas aing mah. Duitan, kere, hees pegawaian sapopoe. Aing eta budak mah moal ngabohong nyebutkeun aing beke segala. Pika sebeleun pisan pamajikan teh doraka sia teh. Pan tadi cek budak ngomong sorangan ngomong ka urang. Ngomong naon? Hidung hanjakal ngawin urang. Cuk saha urang mah teu ngomongna naon? Cek si Ujang tah buktina ke tanyakeun ka budakna geura. Ah, pika sebeleun eta budak kal ngadukeun aing. Buat contengan. Anjay.